Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu manis anu kempot anu kasep sajawa barat cek ma eta oge nya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dadaramang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh anu nuju patah hatina wilujengnya menikmati rasana patah hati itu seperti apa remuk redam, tak tentu arah kemana harus melangkah gitunya. Da ngaranna ge hirup mah papasangan aya susah aya senang aya bagja pannya urang teh aya ngahru aya loba duit aya teu boga aya bunga aya sedih da gitu. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-28 karya Kang Cepi Setiawan. Urang Sumedang eta teh pala warginya. Kumaha salajengna ieu wira anu kamari teh tepangnya sareng Najwa anakna Pak Ajengan nya. Pokona mah geulis rancunit campernik eta salwa li Najwa nya salah. Ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe-nya kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahna tumugi asing tiasa janten lencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseul gegerohna kanggo bapak-bapak bari nyekopai nyantai ngabaheuhai ditepas bari ngabayangkeun nu bohay oge di tempat konveksina bari ngajait motong ngobrasna tempat cukur asgar nya di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona makum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Umar gitu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok para ranco dina dongeng Sunda Mang Ian teh eta teh pokona mah ulah hilap di like di komennya sareng ulah di skip iklan ada baget. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer lewat tukang tiasa takana ieu tah nomor dananya sabaraha we saiklasna 2000 etang-etang parkir di Alfa atawa Wewes gitu. Sareng hapuntennya kamari abi libur lami jalan-jalan abi teh da urang lemur resep yuk jalan-jalan lila mabok dina mobil ge aduh ampun ya bung supados teu nyangkulung tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-28 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung dina episode anu ka-28 dina subjudulna nyaeta Rusiah Bubrah. Pasosore Hendi ngahuleng jentul di jero tepas imahna sabut keur kitu lar salwa katempo ngaliwat kuniang tina diukna saterusna ngajanteng di deketeun hordeng salwa nu ngaliwat teu leupas tina teteupna ku kabeneranana teh manehna oge nyelang ngareretan dina sajeroning leumpangna nempo ti iseun jeung panto imah nutup salwa bangun anu kuciwa. Hendi ukur imut nempo kalakuan salwa nu kitu petah gek diuk deui. Kumaha carana sangkan kuring bebas tina nyamur. Dihenteu-henteu oge lain atau bisa nyumput dinu caang teh. Kekewe gegebegan inggis katohian. Gerentes Hendi bari neuteub jalan urut salwa ngaliwat. Piraku aing kudu boga jimat ngaleungit mah.
bisa datang jeung indit sakayang sorangan. Gerentesna deui bari nyesakeun imut tina roman beungeutna. Jimat, nah bet inget ka Abah Sukanta tuh. Ulin wae kitu ka imahna, bari sakalian minta batu ali. Pantesna si Abah mah boga pepernian geura. Mending ulin tibang di imah ngalamun teu pugu. Hendi tuluy nguniang sanggeus kokonci gejlig ninggalkeun imah. Gancangna carita anjog ka imah Abah Sukanta kasampak si aja keur anjeun cleuwe dina motorna. Hen, hayap ka dieu hen. Rek ka mana yeuh? Siga nu rek ini atuh jah. Nya rek ka warung Bimimin. Keheul si Abah kalama-kamakan teu pugu. Nya atuh sok. Urang aya perlu ka Abah euy. Aya hen, ajero we nya. Uing rek ini teu lah nya. Cek si aja nyelah motorna saterusna indit ninggalkeun buruan. Sanggeus uluk salam Bah Sukanta ngabagea. Sugante saha ka dieu ujang? Mangga Bah. Sup Hendi ka tengah imah nyampeurkeun Bah Sukanta nu geus diukti heula. Tah kitu atuh. Ulin ka dieu. Ulah aya wae di imah atoh Abah mah ari aya nu nganjangan teh. Muhun Bah, kaleresan dirorombok teh nuju bararosen abdi teh. Pasti ari kitu nama. Mata Abah mah leuwih hade aya di kebon daripada kudu cicing di imah wae mah. Muhun Bah, eta geuning pepelakanana meni sararae. Sapertos nama moalami deo ge panen. Nya jang, kabeneranna tu kaserang hama entraga nu ayeuna mah. Obrolan beuki manjang geus ngaler jeung ngidul uplek pisan sakapeung kadenge saleuseurian. Leungit bates antara nu geus kolot jeung budak ngora katempona beuki loma. Ongkoh Abah Sukanta mah memang bisa disebutkeun tara kaanjangan batur. Lian ti imahna nu mencil teh jaba disangkana dukun teluh ahli urejit deui. Red Hendi nempo batu ali nu aya dina ramu jajangkung Abah Sukanta. Bah, punten dupi eta anu dina pandangan teh namina batu ali naon nya? Ieu teh anu disebut comong teh ajang. Nah habut nanyakeun batu ali sagala. Nya resep kitu kana batu ali. Teu patos resep saleresna mah. Nanging saparantos diemut-emut mah asa hoyong nyobian. Mung dina nyana oge hoyong nu ali tapi warnana hideung. Oke lah atuh sakudunya. Walon Abah Sukanta bari tuluy ngahuleng. Dupi anu disebat tapak jalak teh anu kumaha Bah? Tah, bener eta. Sigana cocok keur hidup majang. Loba batu ali mah aya meureun kana sabaskom leutik mah. Hayu geurau urang teang. Ceuk Abah Sukanta bari tuluy ngajak ka kamar petengan teh. Mangga Bah, tembal Hendi laju nuturkeun. Di jero rohangan anu disebut kamar peteng, Hendi sila di tengah-tengah. Abah Sukanta katempo kawas nu keur kakaratak neangan barang simpenanana. Panon Hendi ngulincer ka sabudeureun kamar, nya oge kungsi aya di dinya tapi keukeuh matak panasaran awahing loba tempoeun. Gurayo, tah iyo anu disebut tabak jalak mah jang, pek ajaran gura. Anu sapertos kieu tapak jalak teh, aya garis anu patepung bari jeung beulah ngagurat di tengahna. Nya, matak disebut tabak jalak teh kitu apanan. Pek ajaran, lamun mahi berarti milik hidup. Nu leres Bah, cing manawi. Hendi atoheun pisan.
bari haget diasupkeun kana jajangkungna. Pas pisan bah. Ombe katu pake eta batu ali teh jadi milik hidup. Hatur nuhun pisan bah. Hendi kacidabungaheunana batu ali haben dialak ilik bari jeung umat imut. Tah tingali ari urusan batu ali mah abah boga loba ngan teu bisa sagawayah mikeun ieu teh sabab aya kalana nu geus dibikeun teh sok baralik deui. Nu leres eta teh bah. Lain sakali dua kali kitu nate. Tapi sigana tabak jalak ieu mah memang bagian hidup. Sabab beda karasana oge. Kawas nu nerejo layangun ka bawah teh. Saurna batu ali teh sok aya usiannya. Leres eta teh bah. Teu nyaho teuing jang. Kumaha urangna we nu puguh mah. Eta sugan niat hidup hayang tapak jalak kumaha. Saabdieun mah kanggo hiasan we bah. Ongko rumaos bogoh ku bentukna. Nya teu naon, leuwih hade kitu. Ngan lamun hayang nyaho ngunaan barang nu aya usian mah gurayoyo. Bah Sukanta nguniang deui rek nyokot keris anu ngagantung dina tembok. Tapi kakara oge ragamang red kapal bah jajaran pakarang nu aya di handapeunana. Sajongjonan mah ngahuleng kawas aya nu keur dipikiran. Hendi heraneun panona mencerong kapal bah Sukanta nu nangtung di hareupeun tembok. Unggal barang anu ngagantung kabeh ditengetan hiji-hiji. Kujang, bedog, keris jeung peso katut balati. Barang red kena jajaran balati, Hendi ngadadak kerung. Aya anu lenggang di antara peso jeung balati anu ngajajar, ukur pakuna wungkul urut ngagantungkeun, bari jeung perenahna diapit ku barang anu lian. Paingan si abah kalah ngahuleng. Sigana mah kalengitan barang na meureunnan. Gerentes Hendi. Bah Sukanta katempo ngadeuketan deui bari paroman beungeutna rieu kawas anu bingung. Kumaha bah? Aya nu leungit ieu teh jang. Aduh, kakara kanyahuan ayeuna. Barang naon anu ical teh bah? Balati jang. Balati? Nya, mangkani eta barang teh pamere guru abah baheula. Sakumaha nu kungsi dicaritakeun harita samemeh ngiwat Sukaesi teh pan sumpah satia ku cara neteskeun getih tina dampaleungeun ku balatina Abah Jaya. Tah, eta pisan barang anu leungit teh. Moal kusaha deui, geus pasti dibawa ku si Aja ieu mah. Ari kayang teh hog bebeja ulah padu nyokot. Gebeg Hendi asa diingetan ku ngadenge balati anu dipake nurih dampaleungeun. Kata mah kacurigaan Bah Sukanta yen anu mawana teh si Aja. Peng pikiran Hendi ngadadak bungbeng tepugu. Saterusna boga rasa curiga kana balati anu leungit. Boa-boa balatina ageng bah. Alah, ukur sajungkal dianti barang amanat. Abah teh ninung ku perahna ditaretes kawasku inten. Gebeg Hendi rewas ngadua kalian. Manehna inget balati anu kitu mah sarua jeung balati anu dipake ngaroga halaneni. Gap kana HP, laju dibuka galerina, klik kana foto balati. Mangrupa salah sahiji barang bukti anu kungsi dipoto ku Mang Darman di kantor polisi. Punten anu sapertos kieu sanes bah. Ceuk Hendi bari nuduhkeun foto dina HP. Sanggeus disidik-sidik Abah Sukanta teu buru ngarenjag. Bener pisan, bener ieu pisan. Tapi nah geuning bet boga fotona jang. Hendi teu nembal, panuna ngadadak kawas anu teu bisa ngiceup, awakna asa ting sareak teu puguh,
pipikiran ngadadak copong hatena teu puguh rarasaan. Ieu teh balati Abah Jang, di mana ayeuna? Di Hendi kawas nu teu bisa nyarita, teu bekas jadi omongan, kalah asa katahan dina ti koro. Sok bejakeun ka Abah, ieu balati teh aya di mana? Perlu dibeli ku Abah rek dibeli najan sabaraha wae oge. Sanggeus ngawasa diri, akhirna pok Hendi nyarita. Kieu we atuh Bah, saena Abah ngiring sareng abdi. Hayu tuduhkeun di mana ayana Jang. Mangga urang teras ka bumi Mang Darman wae, margi anjeunna anu langkung uninga mah. Hayu atuh, ayeuna keneh urang ka itu. Mangga Bah. Hendi jeung Bah Sukanta leumpangna bangun rurusuhan, sapaparat jalan Hendi teu loba omong, disagedengeun atoh menang laratan, pikiranana oge pinuh ku mangrupa pananya. Eta balati teh sasatna mah dipaling ku si Aja. Anak itu mah si Aja teh. Tapi asa piraku mun seug manehna nu ngalakukeunana. Bisa wae ketang, tapi naon sababna? Alah, jadi lieur kieu teh. Alhamdulillah ketang, rek kitu rek kieu oge geus mangih laratan. Kitu anu jadi geurentesna Hendi. Basa ngaliwat warung Bimimin, Hendi ngarandeg dumeh ningali Wajuma jeung Pak Ici katut anu lian keur paguneman. Bah, abdi bade meser heula rokonya. Abah mati heula we nya Jang, kajeun urang panggih di ditu we nya. Mangga tuh pami kitu mah. Duanana papisah, Abah Sukanta tuluy ka imahna Mang Darman, sedengkeun Hendi muru ka warung teh ngahajar rek nepungan Wajuma. Rek ka mana Jang? Kuning bareng jeung Abah Sukanta eta. Cek Wajuma haget nanya. Punten wa, ngiring heula sakedap aya peryogi ieu teh. Cek Hendi bari narik leungeun Wajuma diajak nyingkur. Sanggeus anggang tinulian, Wajuma tumanya. Aya naon itu Jang? Pokna bari mencrong kawuh panasaran. Langsung wae nyawa, abdi teh amangan ka Abah Sukanta. Anu saterasna mah anjeunna teh nyaurkeun parantos ka icalan balati. Malihan mah anjeunna teh yakin eta balati teh tos dicana ku si Aja. Teras ku abdi teh ditunjukkeun we foto balati barang bukti dina kasusna Neni. Kaleresan gaduh fotona panan dipasihan ku Mang Darman. Tuluy kumaha tah? Barang ditinggal, Abah Sukanta ngaros yakin eta balati teh kagungan anjeunna anu ical wa. Barang ditinggal teh, Abah Sukanta ngaros yakin eta balati teh kagungan anjeunna anu ical wa. Alhamdulillah tuh, urang boga laratan Jang. Muhun wa, tah ku abdi teh Abah Sukanta diajak nepangan Mang Darman. Margi anu uninga pisan perkawis balati eta mah Mang Darman. Tah, bener tah. Hade pisan eta teh Jang. Sareng kaleresan pisan deui, ua nuju aya di dieu. Urang sakantenan we atuh ka bumi Mang Darman. Hayu Jang. Keke. Tadi teh asa ningali si Aja. Urang bawa we sakalian nya. Mangga wa, sae keneh kitu. Duanana pating koloyong, Hendi tuluy meuli rokok, sedengkeun Wajuma nepungan Pak Ici anu keur diriung ku sajumlah warga. Jadi urang pungkas wae nya. Masalah ngaruat mapan geus pada satuju kabehanana oge lin. Kari urunan we, keun sina si RT jeung si RW anu narik nama. Ayeuna mah kami aya perlu. Ka mana wa? Cek Pak Ici nanya bari kerung. Hayu ngilu sekalian ke imah Mang Darman Ci. Tapi pangmawakun si Aja nya. Si Aja. Pokona mah kudu kabawa we. Ku kami di daguan di ditu tuh. Ganjangnya. Mangga tua. Si Aja bade dipilari heula tuh nya. Nu araya ukur ngabandungan, tapi sajeroning hate jeung pikiranna mah geus curiga, pasti aya nu teu beres cenah.
Saterusna pating gerendeng samalah anu sejena boga niat nuturkeun awahing panasaran. Kocap kacarita Mang Darman kasampa keur ngobrol jeung Abah Sukanta basa Hendi jeung Wajuma datang. Saena urang ngobrol di lebet bae nya, ceuk Mang Darman ngajak semahna pindah ka tepas. Sanggeus rine pok Abah Sukanta muka carita, kieu ieu teh Jang Guru, Abah kaanjang-anjang Hendi. Sanggeus ngobrol ka ditu ka dieu, Jang Hendi teh nyaritakeun hayang boga batu ahli cenah. Nya ku Abah teh diajak we ka jero. Ngan basa keur aya nu rek dicokot, Abah teh ngadadak ruas. Sing horeng aya barang Abah anu leungit. Ari barangna mah bisa disebut teu pira. Ukur balati leutik bari jeungeus heubeul oge teh. Tapi hodajan kitu, eta balati teh pikeun Abah mah kasida pentingna, sabab warisan tinu jadi guru, nyatana Bapa Ilahing Jum Abah Jaya. Ceuk Bah Sukanta bari nyelang reret ka Wajuma anu direret ukur unggek. Anu saterusna Jang Hendi teh bet nemongkeun foto balati. Barang ku Abah disidik-sidik, eta balati teh balati Abah anu leungit. Yakin pisan Abah mah. Ngan basa ditanyakeun ayeuna-ayana di mana, Jang Hendi kalah ngajak Abah ka dieu. Sabab anu apal di mana ayana eta balati teh ukur Jang Guru cenah. Mang Darman narik ambekan ret ka Hendi anu direret males ku unggek. Cikan, mana ningali potona Jang? Hendi gura-giru ngasongkeun foto dina HP. Leres foto ieu teh mangrupi foto balati kagungan Abah. Bener Jang Guru, yakin pisan Abah mah. Nu janten pertarosan abdi, nah tiasa leungit Bah. Gus moal salah deui pasti di Bandung da ku si Aja Jang Guru. Pok Wajuma milu nyarita. Tadi teh Geus nita si Ici sinaneangan si Aja sangka dibawa ka dieu. Tah kitu sae, margi kieu ieu teh Bah. Ieu sanes mung sakadar balati Abah anu ical, nanging ieu teh aya pakuat kaitna sareng urusan anu sanes. Mang Darman nyaritana teu langsung kana masalah nu sabenerna. Kumaha kitu Jang Guru? Nah eta balati teh geus dijual ku si Aja. Keun ku Abah dibeli deui, sabaraha dijualna cenah? Hapunten anu kasuhun, sanaos berat letah oge nanging priyogi ka uninga ku Abah. Wireh ieu balati teh ayana di kantor polisi. Laon? Di kantor polisi? Nah bisa aya di kantor polisi sagala. Kieu Bah, abdi parantos ngawaler di mana ayana eta balati. Nanging rupina ieu teh janten hiji masalah anu enggal deui upami Aja anu nyanakna. Sakumaha kasauran Abah neme? Da moal salah deui geus pasti si Aja. Tah saena mah urang sami-sami antosan wae Aja nanya Bah. Keke, Abah mah asa teu ngarti ieu teh. Mending sakalian wae caritakeun Jang Guru, aya naon sabenerna? Ret Mang Darman ka Wajuma, ret deui ka Hendi. Pasemun Mang Darman katara kawas nu kacida bingung, sedengkeun anu direret kalah jiga nu nyerenkeun sangkan nyaritakeun anu sabenerna. Mudah-mudahan Ajang ke tiasa masihan katerangan anu jujur sareng tiasa nyalametkeun anjeunna. Margi eta balati teh janten barang bukti dina kasus maotna Neni Bah. Kumaha? Tu salah eta teh Jang Guru. Abah Sukanta ngajenghok ka cidareuwaseunana. Muhun Bah. Aduh, kasebulan pisan si Sarja. Saena mah urang ulah waka awon sangkian heula. Margi da acan kantenan eta oge Bah. Sanu terang eta balati teh dianggo ku nu sanes. Pok Wajuma mairan deui. Tah kitu Bah, bener cuk Jang Guru.
ulah waka nyangka anu teu bener ka si Aja. Mending ayeuna mah urang daguan heula budakna. Ke mun geus di dieu urang tanya babarengan. Mudah-mudahan si Aja eueuh hubunganana jeung maotna Neni. Nu penting mah Abah sabarnya, ulah kabawakeun ku amarah. Abah Sukanta katempo leleb dina lamunan sanggeus dilelemu ku Wajuma jeung Mang Darman. Panonna melong kosong, eusi pikirna dilimpudan ku mikiran masalah anu kacida beratna. Nya ge ngupahan maneh, tapi keukeuh batina yakin yen anu jadi anakna sorangan anu ngabalukarkeun maotna Neni. Breh ngalangkang dina sawanganana, mangsa Abah Jaya nu jadi guruna nalika rek mikeun balati, kekecapanana teh nong toreng pisan. Balati ieu anu dipilih ku maneh teh nya. Bah Jaya nyarita bari nyabut balati anu nyelip dina cangkengna. Muhun bah, ulah dipasihkeun kanu sanesnya, abdi bogoh pisan. Sukanta nembal kalayan Ajri. Yakin teu hayang nulian, apaan eta loba pilihun, sok pikir-pikir deui. Abdi tetep milih nu eta bah, manawi salira keur samasikeunana. Lain teu rek mikeun, tapi satadina mah ieu balati teh ku kami rek dilarung di walungan gede. Sabab aya kamulang, sok sieun jaga di akhir bari heu bakal mawa matak tate. Daripada dipalidkeun ka walungan mah, wios kanggo abdi wae bah. Kalintang bingana upami abdi salaku murid gaduh barang anu janten cepengan guruna. Heug ieu balati ku kami dibikeun, tapi lamun isuk jaga ning geto jadi mamala anu ngarugikeun maneh, eta mah wayahna. Kumaha tah? Mangga bah, abdi sanggem nampi resiko. Wow, ari mah. Mangga bah, abdi sanggem nampi resikona. Oh iya atuh, ari kitu mah pek rumatnya, mudah-mudahan jadi manfaat. Atuh nuhun pisan bah. Les eta kajadian teh ngadadak leungit tina sawangan. Abah Sukanta katempo rumahong bari ngusap beungeutna, pok nyarita kalayan Daria. Kieu ti kami mah Jum, jang Guru oge jang Hendi. Lamun nya si Aja maragatkeun nyawa Neni, pek kami masrahkeun sanajan rek dibeureum di hideung oge. Kami moal aya tuntutanna naon, nya oge sakumaha beratna kanu jadi anak, tapi kami pasrah tumarima. Mangga bah, temal Mang Darman laun meh teu kadenge. Jakseni bah, Wajuma mairan kalayan tandes. Tekung silila ti harita, Pak Ici datang bari ngabonceng si Aja kairing ku sajumlah warga nu ngarasa panasaran. Kadieu Ja, cek Wajuma ngagero. Hayu Ja, urang tuluy ka jero, cek Pak Ici bari nungtun si Aja. Si Aja teu baha, najan bari can ngarti oge naon pangna beti Aja ka imah Mang Darman jeung kawas nu keur ditungguan. Barang asup si Aja beuki ngarasa heran dumeh ningali bapana geus diuk milu ngariung. Sanggeus sasalaman geek diuk dina kursi. Di teras imah loba warga anu ronghok nempokeun tina kaca jeung jandela. Cagur Ja, Wajuma tumanya. Tah mangwa, Pak, geuning di dieu oge. Abah Sukanta teu nemalan ukur neuteub seukeut ka si Aja. Pok Mang Darman muka carita deui. Kieu ieu teh Ja, hideep teh ngaja dibawa ka dieu. Tayalian aya sababaraha hal anu rek ditanyakeun. Tapi samemehna Amang miharep pisan, Aja ngajawab kalayan jujurnya. Masalah naon, Mang? Amang teh nampa laporan yen bapa hidup kaleungitan barang cenah. Amang mau kurek nanya, tapi omatnya ulah salah sangkaan. Lain rek nuduh ka hidup. Leungit naon kitu bah? Cek si Aja kalah nanya ka bapana. Pok Abah Sukanta nembal.
Kami teh kalungitan barang, tapi kami yakin daya deui anu nyokotna iwal ti maneh. Nya abah teh leungit naon atuh? Barang teh barang naon? Mang Darman haget motong, ari barang nama bisa disebut pasajan, geraya. Tah ieu, ceuk Mang Darman bari nembongkeun foto balati. Barang ditempo, si Aja ngadadak rieuk pasemon, sirahna tungkul binarung awak murungkut, Bah Sukanta nyarita. Jawab sing jujur sia, bener ilaing nu nyokot balati kami. Si Aja teu nembal keukeuh tungkul bari ngomeleungeunna. Nempo anakna teu kedal omongan, kuniang Bah Sukanta cengkat, teu anta parah deui, cebet nyabok si Aja. Jawab sia, bener ilaing nu nyokotna. Pokna bari ngahambatkeun leungeun rek nampiling deui. Hadena Wajuma jeung Hendi haget ngajewang leungeun Bah Sukanta. Sabar bah, sabar, cek Wajuma bari ngabenyeng sina diuk deui. Mang Darman nyarita leuleuy, mending jujur ja, bener hidup anu mawa balati bapa teh. Si Aja katempo unggek nandakeun ngaku. Aya di Aja balatina, Mang Darman nalek deui, anu ditalek ngagideugeun sirahna. Tah, di mana atuh? Atawa keur teu dibawanya? Disimpen? Si Aja gigideug deui. Ja, sabenerna Amang nyaho eta balati ayeuna aya di mana. Tapi Amang jeung bapa hidup hayang ngadenge ti Aja sorangan. Eta balati teh dipake naon? Sok jawab sing jujurnya. Ku harita mah si Aja lain sakadar tungkul, tapi leungeunna katempo nyusutan cimata, anu di teras beuki panasaran samalah mimiti ting gerendeng. Wajuma nyarita leuleuy. Sok jawab ja, ulah sieun, da moal dikukumaha ieu. Ua anu ngajamin pokona mah, tong boro batur anu nyisi kudi. Dalah bapa maneh oge kuah bakal dihalangan. Sok kurang nyarita ja. Si Aja keukeuh teu betus omongan, tapi surat cerikna kadenge beuki tarik. Pok deui Mang Darman nyusul omongan bari neuteub antep. Hampura ieu mah nya ja. Nah bener eta balati teh dipake ngaroga halaneni. Si Aja kawas anu dibius ku omongan, kuniang cengkat, blug nyuuh di hareupeun Mang Darman, pok nyarita bari rawah riwi. Hapunten abdi mah, rumaos abdi nu ngalakukeunana. Astagfirullahaladzim. Mang Darman istighbar, meh bareng jeung Wajuma katut anu sejena. Abah Sukanta nepi ka ngaleket teuing ngadenge jawaban anu jadi anakna. Sedengkeun anu di teras, liang tireang istighbar teh satuluyna pating gereneng kawuh pasemon anu ngagambarkeun sikep teu percaya kana naon anu didengena. Ari Hendi ngadadak rambi sakawahing banget ku Ato, dumeh geus kapanggih saha palaku anu ngajadikeun Neni perlaya. Dina hatena haben ngucap syukur anu teu kendat, biwirna katempo ngageter bari jeung meureumkeun panon tangkarapet. Jadi hidup anu salila ieu diteangan teh ja, ceuk Mang Darman leuleuy. Hapunten pisan Mang, nanging abdi teu kahaja ngalakukeunana. Temal si Aja dina selaing hakna. Teu kahaja, keke. Kumaha maksudna ieu teh ja? Nginum heula geura meh tenang. Mang Darman mikeun cai sagelas nu aya di gigireunana. Gap ditampanan ku si Aja, tuluy diinum bari keukeuh sidek kunyang hareupan Mang Darman. Sok caritakeun sing jentre ja, ngarah puguh, ulah sieun, sakabeh jelema pasti ngalakukeun kasalahan, lain aja wungkul. Ngan lolobana mah teu daek ngaku jeung milih ngabohong. Sedengkeun lamun dimimitihan ku bohong,
mangka kadituna oge bakal haben ngabohong jeung ngabohong deui. Sok mending balak aja. Abdi teh tos lami bogoh ka Neni, malihan mah kantos 2 kali nyarios nanging ditolak wae. Jadi hidup teh nyeri hati. Si aja haget nempas. Sanes nyeri hate mang, tapi asa boga harapan deui basa aya beja Neni geus putus jeung si Pandi teh. Tapi geuning kabeh dieunakeun kalahadean jeung si Wira. Jadi aja teh timuru ka Wira. Nya mang, asa kapiheulaan padahal si Wira oge can tangtu ditarima deui ku Neni. Terus kumaha? Eta geuning bisa nepikeun ka kajadian kitu di sisi kebon pinus. Abdi teh ngahaja ngantosan uihna Neni di ondangan. Abdi terang pami Neni ka ondangan teh jeung si Wira. Satadina mah rek ngancam si Wira ngangobal hati supados teu ngadeuketan deui Neni. Terus kumaha? Neni jeung Wira dipegat. Aja ngancam Wira make balati kitu. Ceuk Mang Darman bari ngilang reret ka Hendi. Teu kitu mang. Tetulus megat maksudna. Waktu eta teh si Wira ujug-ujug ninggalkeun Neni nyalira. Manehna kalah tuluy kalandeuh. Siga nama nyeri beuteung da meni tuturubun. Tah waktu si Neni nyalira teh ku abdi di tepangan. Nepungan saha? Si Wira atawa nepungan Neni? Nepangan Neni mang. Abdi rumaos ngaluarkeun balati. Tapi da aya maksad saeutik oge kanggo maehan Neni. Abdi teh bogoh pisan ka Neni teh mang. Tah, nah geuning, ongko bogo, tapi eta balati bet nancep dina dadana aja. Abdi teh naros ka Neni anu pamustungan. Kira-kira rek narima abdi atawa moal. Aja nanya kitu teh bari ngabarkeun balati. Nya mang, bakating ku bogoh tiah. Rumaos abdi ngancam Neni. Pami masih keneh teu nampi. Abdi leuwih hade bunuh diri di hareupeun Neni. Terus kumaha tah? Neni teh keukeuh teu nampi mang. Abdi bener-bener kuciwa ngaraos percuma hirup oge. Ari anu dipikah cinta malah milih nu liar. Komo si Wira mah Nyaho ditolak. Akhirna aja nekat ngancam gitu. nya kumargi kitu. Abdi nekat ngancam Neni ku cara bade niruk jantung sorangan. Tapi Neni teh kalah ngahalangan. Maksa teh ngarebut balati. Saterasna mah pabetot-betot. Mung hanjakal waktos Neni ngabetot abdi ti seureuleun cakora. Teu bisa nahan awak sorangan. Ya akhirna mah Si aja teu kebat omongan, blug nyuuh deui ka hareupeun Mang Darman. Hapunten abdi mang. Abdi teh niat maehan Neni. Abdi teh bogoh pisan ka Neni teh. Abdi nampi salah. Tapi abdi teh gaduh niat goreng ka Neni. Teu kahaja eta mah mang. Teu kahaja. Ceuk aja ngagukuk beuki tari. Di luareun imah Mang Darman beuki rame, teu sirik nameh sakabeh pangeusi lemur bakan jati daratang, di teras jeung di buruan jadi pinu keluarga nu daratang alatan nampa beja, kabeh tae nu ngajenghok jeung olohok, sajong jonan simpe, tapi saterusna rame ku nu pating gereneng deui. Geus jah, katerangan hidup geus jelas, sok tiuk deui, tenangkeun hate jeung pikiran hidupnya. Ceuk Mang Darman bari ngahudangkeun aja anu keur nyuuh. Ret kabah Sukanta anu diuk bari teu obah saeutik-eutik acan, katempo panuna nyangkrung cimata. Kitu panginten bah, tuang putra parantos ngangken. Memeh nembal bah Sukanta narik ambekan jerona keranan. Nyangakun eta mah, abah pasrah. Tembalna laun, leungeuna katempo ngagleter basa nyekel kana kursi. Kumargi ieu mah mangrupi kawenangan pihak berwajib kanggo salajeng nama nyuhunkeun widiwe ti abah. Tuang putra bade diserenkeun wae. Nya Jang Guru, mangga abah ikhlas. Kuniang Pak Ici nangtung, leos muru kaluar laju nelepon polisi.
tekungsi satengah jam polisi geus datang. Anu diburuan haget nyingrai mere jalan basa rombongan patugas arasup ka jero imah. Sanggeus paguneman sakedeung laju kaluar deui bari mawa si Aja anu leungeunna geus diborgol. Kajadian anu kaulang, mobil polisi datang jeung mulang mawa sakitan binarung sirine ngaheang. Pak Ici, punten pangwartoskeun ka warga supados ulah wakamarulihnya. Aya hal penting anu bade didugikeun ieu teh. Mang Darman papadon. Mangga Mang. Temal Pak Ici bari tuluy kaluar. Aya penting naon deui Jang Guru? Ceuk Waju mah heraneun. Hayu ka payun wa, kino ge wa uninga. Srog Mang Darman ka teras imahna, laju nangtung di tengah-tengah kairing Waju mah Hendi jeung Pak Ici. Nyang hareupan warga anu geus ngagimbung di buruan. Pok Mang Darman nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga sadaya dinten ieu pisan urang parantos sami-sami nyakseni mangrupi hal anu teu disangki ti anggalna. Mangrupi kajantenan-kajantenan nu parantos tumiba di lemur urang. Sadayana memang di luar dugaan. Mugia kapayuna lemur urang teh taya deui kasus atanapi masalah. Mudah-mudahan tos cekap dugikeun ka dieu. Pamugi kaungkapna kasus neni ieu teh janten panutup tina sagala karerepet sareng halang harungan anu tumiba ka warga Bakan Jati umumna. Tah, dina kasempetan ieu oge sim kuring teh hoyong ngauningakeun ka sadayana wireh pun adi teh Mang Darman nyilang ngaraneg saterusna metot leungeun Hendi dibawa maju nyang hareupan warga. Hendi teu baha, srog maju bari nyusutan cimata. Pok Mang Darman nyarita deui teu malire ka Waju mah jeung Pak Ici anu teu lemek teu nyare. Sakumaha anu kauninga urang sadayana ieu teh pun adi anu jenenganana Hendi. Hatur nuhun pisan ka sadayana warga nu parantos nampi anjeunna. Hatur nuhun oge kanu parantos mikanyaah anjeunna. Nanging dina danget ieu oge sim kuring hoyong nepangkeun saha Hendi anu saleresna. Bukajang, sok tembongkeun jati diri hidup anu sabenerna. Ceuk Mang Darman nyaritana tandes. Waju mah jeung Pak Ici beuki ngarasa teu ngarti. Kerung awahing bingung, lalaunan Hendi muka kacamatana disaksian ku sakabeh nu aya, tuluy ngalaan kumis palsuna anu panungtungan ngalepaskeun buuk palsuna. Wira, Waju mah ngagro bari olohok, kitu deui Pak Ici jeung sakum warga nu araya teh taya saurang oge anu nyangka yen anu diteangan salila ieu teh sing horeng aya di deukeut maranehanana. Wira bener-bener nyumput tina caang, saban poe sagulung sagalang taya nu nangeunnan, nyumputkeun jati diri dina sosok Hendi, bari jeung ditampa balarea kalayan sukaati. Beh nama Hendi ngidam Rusia pikeun muka Rusia. Pamirsa sadayana wawosna parantos cagurang tuna ilalakon Rajapatinya bagian kedua salapan. Insyaallah aya episode-episodenya salajengna 30 hiji itu seleres nama tadina bade 40 episode gitu, jadi rada aya aheng-ahengan. Tapi kumargi memang harita teh nuju ngantosannya panggilan pengarang teh damel gitu. Sami ngonde bade angkat janten lusuh 30 hiji episode. Nu penting mah teu ngabuntut bangkongnya kalau wargi. Aya alur carita anu kaharti, aya hikmah kahirupan anu tiasa dipulungan ku urang.
kadang-kadang gitunya cara Gusti ngangkat derajat hiji manusia teh hiji jalmi teh ku cara mereka nyeri. Tapi kadang panon urang tuh bisa maca hikmah mata pentingna sudut pandang hikmah teh ti dieu seueur jalmi nu diangkat darajatna saluhur-luhurna ku cara dihadirkeun jalma-jalma anu nganyeri sapertos halna Kanjeng Nabi dihadirkeun nya Abu Jahal Abu Lahab oge nu sanesna nya anu nganyeri ka Kanjeng Nabi. Tapi hakikatna dina sudut hikmah mah geuningan eta anu ngangkat derajat saluhur-luhurna teh. Cara Allah mah ajaibnya, cara Allah mah halus, allati lembut. Saking lembutna urang kadang teu bisa maca. Memang keur ngarasakeun mah sedih, memang keur ngarasakeun mah nyeri, keur ngalaman mah nya harita pas kajadian. Tapi awal akhir urang bakal paham. Teu sakedik jalma teh manggih kabagjaan diangkat darajatna tina kanyerina teh nya. Atuh mudah-mudahan anu hadir dina ieu room dongeng nya anu nuju diuji sing dikiatkeun, anu nuju di naon teh dicoba dina rumah tangga, dina ekonomi, dina kahirupan, dina segala perkara we sing dikiatkeun nya. Kalayan ku Allah dipasihan jalan anu terbaik kang urang sadayana nya boh dina rumah tanggana, dina usahana, dina ngudag cita-citana. Pada akhirna di dunia mah mualami ngan sakilat sakojeng kang mualami pala wargi sadayana urang ngalalakon teh panjang jeung ponokna umur lain ukuran tapi kolotna hati urang eta nu jadi ukuran teu saeutik jelema teh umurna kolot tapi jeroanana ngora. Sabalikna loba budak ngora nya tapi jeroanana kolot sabab neangan ilmu boga pangarti boga pangaos teh nya. Sakitu panginten pala wargi sadayana nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun nya bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teu neun dihaneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.